set. Hello guys, kurang ayeuna rek naon cenah. Yang cai cuy. Cai, boy. Kumaha ieu teh di mana tempatna yang cai teh? Ieu teh tempatna teh di Parigi. Anjay di Parigi. Pasukan Rencem. Ayo buat kita berangkat. Gaskeun bos. Sikat. Tuh, tinggali. Tinggali bos. Anjir, ciptaan Allah ieu teh nya kade. Pala wargi sadayananya si jana mah teu memungkinkan make sendal teh nama jalanan tuh lumayan ekstrim. Ribet. Oke, boleh. Simpan lah di dia orang lah sana. Udah anu nyandak. Heng, gas. Orang melanjutkan di perjalanan transport itu ke gunung. Ya. Gas kan. Tinggali cuy. Lakukan cuy. Tuh. Kalau itu tuh orang mereka itu. Tadi gerak tadi. Sudah dulu. Oh, orang pribadi kali itu tuh. Tuh. Ayo, gaskan. Yuk gas. Kalau wargi sedaya orang atau setengah perjalanannya. Ayo, kita berangkat ya. Tinggali lumayan sih. Perjalanan. Terus ya. Tuh, tinggali pala wargi sedaya pemandangan enaknya di urang mah tuh. Moal aya di Nun sanes mah. Kurang para warga sedaya orang terus dugi kami sambungan anu pertama orang ningali heulanya posisi China aya anu teh nakitnya. Ayo para warga sedaya na. Ini nih. Allahu Akbar. Ini orang teh kan orang biru sana parawan teh. Kan? Hei. Biru lain. Nya heng. Ini jadi warna bodas biru tuh. Si kade ketinggali kamera ke dia. Ini jadi warna bodas biru artinya. Parawan orang teh anu biru. Mana tuh kumpul ka dia. Ieu main ukuran harus jadi kieu para hadirin si paralon urang teh awit nama asal nama warna biru tapi tetarang kunaon ya jadi warna bodas kieu. Coba tinggali itu para hadirin teh. Orang cuang ningali di kadituna bilih ayeuna Quran kitunya paralona anu tadina biru anu tegas teh Ajar. ayeuna jadi paralon bodas kieu itu. Ayo ikuti perjalanan di kadituna yuk. Ini per mana? Tidak. Orang ningali kaditunya para hadirin warga sedayana. Guys. Jalan ekstrim. Pokoknya mau well. Jeda. Baru, sahaja. Sahaja. Kalau hari sedayana, iya anu ngerusak parah. Oh iya. Merusak parawan aing heuh ya. Ngaku. Ini ya. Masih Indra, astagfirullah. Ampura. Jeda. Kumaha caina ngacor henteu? Hah? Ulang. Aduh, itu tinggali. Itu tinggal. Halo, malam hari sedayana. Alhamdulillah urang geus kapendaknya caina janten si permasalahan teh naon eta teh si caina teh di tukna teh di sumber suara
sumber tukna teh janten si kanu paralon nanti aya bancetan gitu aya bangkong terang kumaha eta pantesan we teu ngalir ka ditu di ka pondok. Hayolah orang berangkat mulang. Hayu. Lumayan teh. Wedang heula di. Aduh, Di, Bang, wedang heula. mohon. Alhamdulillah. Boleh jam 1 leuwih. Alhamdulillah hareng si oge nang cainya palawargi sedayana. Orang cuang mulang we ka pondok. Ayo. Sudah guys. Yo. Kejadian kemarin ya tragedinya nu aya ulah teh ya. Alhamdulillah nama Allahnya. Dia ulah teh cenah tapi palsu.